Ieu silsilah guru-guru sim abdi anu nyambung dugikeun ka Kangjeng Nabi supados janten mantepna jantung ati cobi urang aoskeun hiji per hiji Kangjeng Nabi Muhammad nu kahijina Sayyid Abdullah bin Umar kaduana Imam Nabi anu nomer katiluna Imam Malik bin Anas nu kaopatna Imam Syafi'i nu nomer kalimana Ibrahim al-Muzani nu kagenepna Abu Sa'id al-Anbati katujuhna Abu Abbas bin Surez kadalapana Ibrahim al-Maruji kasalapana Abu Bakar Qofal kabir sepuluhna Abdullah al-Zuwaini kasabelasna Imam Haramain kadua belasna Imam Ghazali nu katilu belasna Muhammad bin Yahya kaopat belasna Syekh Al-Ardabili kalima belasna Muhyiddin Nawawi kagenep belasna Al-Ta'uddin Al-Athar 17 Syekh Abdurrahim ka-18 Syekh Ibnu Hajar ka-18 Syekh Zakaria Al-Ansar 20 Syekh Ahmad bin Hajar kadua hijina Zainuddin Malaibar kadua-duana Ahmad Zaini Dahlan kadua tiluna Syekh Nawawi Al-Bantani 24 Syekh Khalil Bangkalan ka-25 Mama Sobari Ciwadus 26 Ayah Banjar anu ka-27 Mama
rahju salam anu pasti di pangersa mama panyaungan telami mugi abdi singkaangkan janten santri. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam.